Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng Kang Dagol. Alhamdulillahirabbil Kang Dagol parantos ngarengsekeun cenah hiji cariyos dina judul ngakalakeun siluman. Kamari atos direngsekeun. Mung ieu cariyos teh serial aya teh jadi seri katilu cenah ieu kalawan judul Rusia Pasir Demit. Kumaha ieu cariosna cenah ieu. Ari tokoh-tokoh nama masih kana eta cenah nya. Si Chandra teras deui Den juga lah aya Kipalang jeung sajabana tantos kapayuna aya tokoh anyarnya sakumaha galurna ieu carita. Nanging sateu acan mitembean atawa dibibitian ieu cariyos Kang Dagol nyuhunkeun dihampunten ieu tina sagala rupa kakirangan dina ngadugikeunana ieu carita. Tur deui cenah ieu ti pangarang oge sami nyuhunkeun dihampunten sateu acanna bilih bisi cenah ieu. Aya nami anu kasabit, asma anu kasebat, langkuning lampah anu nyaruaan cenah ieu. Bilih aya kasamian sanes dihaja ieu manggan ukur karangan teu aya dina alam nyata sawangan hungkul kitu tah namina oge dongeng. Nanging mudah-mudahan Kang Dagol atas nami pribadi tur ti pengarang cenah mudah-mudahan ieu cariyos janten bahan katampi janten pangobrah manah cenah tah. Tur jadi hiburan pikeun anu nyaksikeun atawa ngarungukeunana. Ulah nyangkolong teh waktosnya urang kawitan wae ieu cariyos enggal dina judul Rusia Pasir Demit bagian kahiji. Mangga kasadayana caraketan. Bubukaning cariyos kakocapkeun Kipalang nyuk di tepas hareup imahna. Tenang bangun taya karingrang ngararasakeun asri tur endahna alam di wewengkon Pasir Demit. Pasir Demit kakoncara sanget tur loba kabejakeun kaahenganana. Diwatesan ku hiji wahangan nu meulah digirangna tur nguridingan eta pasir. Satuluyna ngamuhara deui nempu ngajadi hiji di sabelah hilirna. Lamun ditempo ti luhur mah eta wahangan teh lil ibarat tali nu nyangreud ka eta pasir. Eta wahangan jadi wates alam mager Pasir Demit. Jika ciciren yen eta tempat sangkan dijauhan. Teu saban jalma nu diijinan ngulampreng sandaek ingsun ceuk beja mah mun aya jalma nu bincrak di eta tempat kana bakal gering atawa kasarad ku siluman hampang namah kasarumahan kitu beja nu sumebar. Nu ngahubungkeun Pasir Demit jeung wewengkon desa Bunderdingna ngan aya hiji jamatan nu panjang nyambungkeun Pasir Demit jeung tempat desa Bunderdingna. Pernahna teh lebahan wetan didinya aya jalananya kira-kira 200 meter. Tah didinya ayana cicing hiji aki-aki nu katelahna Kipalang tea kuncen di Pasir Demit. Angin kahiliwir lalaunan ngoyangkeun daun hanjuang nu ngajajar di sisieun imah bilik nu geus kolot. Kipalang nyapit rokok daun kaungna. Haseupna ngelun lalaunan ka luhur nu akhirna sirna lir ibarat lamunanana nu leungit. Lir ibarat lamunanana Kipalang nu leungit. Panonna netep kalebah wahangan siga nu teu ningali cai tapi ningali mangsa anu geus kaliwat jeung mangsa nu acan datang.
Hawar-hawar sora tongeret patembalan jeung sora manuk nu kadenge di sisi leuweung. Ti kajauhan ngaguruhna sora cai nu ngagulidag nabrak batu wahangan ti lebah-lebak. Dina kaayaan kitu rasa tenang teh lain saukur tenang, tapi tenang nu dieusi ku waspada. Sabab Kipalang apal pisan pasir demit moal ku musi sare. Dina keur kaayaan kitu sora angin kadenge ku Kipalang ngaguluh nyinglarkeun sora alam anu sakitu endahna teh teu lila tidinya kadenge sora tanpa cirim. Manusia palang anjeun urang rek tenang-tenang, anjeun kudu inget kana janji anjeun. Kipalang kumaha ayeuna nah anjeun geus meunang hiji cara kumaha petana newak si jantra jeung manusia juga lah. Kitu cenah ceuk eta sora teh. Kebog cenah yo Kipalang teh ngarenjak ruas. Leungeunna nu tadi nyapit kana rokok daun kaung teh nepi ka ngageter. Tapi lantaran lain sakali kitu peta teh Kipalang teu lila dina reuasna. Tur gancang bisa ngadalikeun deui kana dirina. Rokok daun kaung nu tadi dicekel teh satuluyna mah dikuceskeun ka sisi tepas. Panonna dipereumkeun, napasna diatur, karep nenangkeun diri. Satuluyna Kipalang nyarita, tapi dina jero hatena kaluar maka ilmu nu bisa ngawangkong jeung makhluk demit, makhluk goib. Daulat Ratu Silewu, uring geus meunang akal, geus meunang ilham, akal anu hade, sangkan eta kahayang tereh kaontal. Panging saminggu lilana pernah nadongkapan deui jisem abdi engkin ku akhirek dibejakeun dina waktuna. Sabab nanaon oge kudu diwanci nu mustari ninggal mangsa nu diseja sangkan teu melengkung bekas nyalahan. Panuhun Gusti Raja Silewut kersa sabar tungartos kana maksud aki. Kitu cenah ceuk Kipalang. Sanggeusna kadenge jawaban ti Kipalang saperti kitu sora tanpa cirim teh kadenge deui berat tapi teu tarik ngan kadenge ku Kipalang bungkul siga sora nu datarna teu ngaliwatan ceuli. Kipalang kula bakal datang deui di sejen waktu. Jeung kaula bakal datang ka anjeun saluju jeung pamenta anjeun. Korwan kaula, tapi awas lamun leuwih ti saminggu kaula nu bakal kadatangan deui ka anjeun. Sanggeus kitu mah angin ngadadak eureun. Teu lila tidinya lalaunan jiga anu ngajauhan. Satuluyna mah sora alam robah deui sakumaha biasana. Teu lila didinya Kipalang muka deui kana panonna. Raraina teu nembungkeun nanaon, tapi dina jero dadana hatena ngaguruh lir cai keur ngagolak dina panci panas. Kipalang apal janji ka makhluk siluman nu sakti tur kawasa teh lain saukur omongan. Sakalinya lahan nyawa bisa jadi taruhanana. Kipalang cungang tung lalaunan yang hareupan ka jero imah dina hiji juru aya tombak kolot. Tombak anu geus kolot gagangna geus hideung ku tapak mangsa. Kipalang nyamperkeun tuluy nyokot kana eta tombak sabari manehna nyengeh cenah seuri ipis tur nyarita.
Awas anjeun, jogala jantra moal lila deui. Anjeun bakal nyaho saha ari aing ki palang. Kaula moal cicingeun ngantep anjeun sakarep dewek. Sabab geus kahina jeung ngawiwirang ka kuring. Kitu cenah ceuk Ki Palang teh. Cag urang Tunda kaayaan Ki Palang. Urang caritakeun di waktu nu sarua di sejen tempat. Kakocapkeun di sejen tempat di hiji jalan nu nyambungkeun ungan lembur. Katingali aya hiji jalma tengah tuwuh, awakna mah jangkung tapi basajan keur nanggung kana barang daganganana, mangrupakeun anyaman parabot sapopoe. Horeng si bana horeng eta teh den jugala nu ayeuna geus aya 3 poena cenah. Mantuan kaki Imin karep balantik ngadagangkeun parabot anyaman. Panon poe geus mimiti ngulon, tapi panasna acan keneh turun. Den jugala ngusap tarang meper kesang nu rendung dina tarangna. Anyaman dina tak-tak nu keur ditanggung karasa berat, tapi lain ku berat barangna, tapi ku berat pikiran rek kumaha teu kitu. Sapoe jeput den jugala ngider, tapi aya ku kitu. Tapi aya ku kitu. Poe eta oge acan aya barang anu payu. Kitu deui poe-poe nu sejena. Jigana teh eueuh nu nanya-nanya acan kana barang daganganana. Unggal ngalangkung ka hareupeun imah warga, den jugala nanawarkeun, tapi walaranana hampir sarua kabeh. Kitu we basana teh kalawan sok nyarita. Engke wejang teu peryogi tos aya keur teu aya duit jeung sajabana nu intina mah nolak teu meuli. Dina hate den jugala ari ngalaman saperti kitu mah ngarasa aral tur bosen deket-deket kana aral. Den jugala ngagarendeng sorangan lalaunan. Aya ku suwe-suwe teuing ngirup teh. Aduh, piraku moal aya nu payu deui ieu teh. Ngidar baras ku capek, tapi teu aya hasil pisan. Saban-saban jalma nu ditawaran teh ngan ngomongna teh teu aya acis. Aduh, badai kitu deui cenah. Kur boga keneh atawa rupa-rupa we. Jeung rea deui tuh rupa-rupanya eta. Intina mah meureun nolak kana dagangan ya. Karasa deui susah hirup. Tapi ku ayeuna mah kuring moal ka Palangnya sabar. Teu hayang kagoda kabawaku sakaba-kaba deui lah. Kabawaku sakaba-kaba deui ti kakatipu ku pangbebenyo kesenangan dunia. Kasasara lampah ku tipu daya setan. Ya sing sabarlah eta mah keun da hirup mah. Ceuk aya nu ngabejaan mah teu sababari naeur cai. Aya nu bahasa Batawi dengan hidup tidak semudah naeur cai. Ditageurkeun langsung seng we, nyeng seng saheng atawa ngagolak asak. Hirup mah teu babari meureun, nya kudu sabar we di jalanana. Kitu cenah di antara pipikiranana den jugala teh. Teu dila didinya den jugala eureun we dihanapeun tangkal warung. Manehanana niuk anyaman anu ditanggungna teh diturunkeun leungeunna nyekel pageuh kana rancatan. Siga nu keur nahan kana rarasaan nu ngagolak dina jero dadana. Ngaran jugala sabenerna mah geus ditinggalkeun. Ayeuna den jugala karep cenah make ngaran anyar. Ngaran nu baheula pernah dibikeun ti kolotna nyaeta ngaranna teh Loka. Tapi kalangkang mangsa kaliwat sok datang bari teu diundang. Dipikir-pikir mah sanajan kuring make keneh ngaran nu anyar, tapi nah heubeul warisan ti kolot. Tapi sok aya we karasa si jugala nu bareto teh yeuh nu kasasarnya lampah kurang dileungitkeun ku sugan we ngaran si Loka deui mah
kuring teh nya bisa tenang ngajalankeun hirup kitu cenah ceuk Den juga lah teh bari nyipasan awakna ku totopong nu diudarkeun. Teu acan ge lila diuk kalawan teu disangka-sangka ngadadak korobas dina hiji rungkun kaluar ti nu jalma pakaiana sing sarua hideung beungeutna ditutupan ku taregos tur make totopong kaciri geus belel salah sahijina nyekel bedog nu sejen aya nyekel kai nu hiji deui ngan ngagulungkeun dengan baju siga nu yakin ku leungeun kosong manehna arek mahala. Sahayu naon ya teu dilatih dinya tuluy salah saurang ngomong hei baraya ceuk hiji jalma bari seuri bangun wawa sorangan wae yo berat katingalina bawaan teh bangun hengker anjeun mah teu piraning anyaman nu kanyaho kuring mah anyaman kitu mah hampang tapi jika nama geus hampang sabab anjeun mah jiga anu geus capek tak kadiekeun duitna tah Den juga lah ngandenge pananya seperti kitu omong-omongan ti jalma anu anyar pinangnya seperti kitu teu ngarasa heran mah tapi ari ruas mah aya teu reuasna sabab ngadadak ujug-ujug jol datang teu herana sabab geus katingali dina paromanana ge ieu jalma teh jiga arek anu ngabekal ngadenge omong-omongan ti begal saperti kitu satuluyna Den juga lah ngawaler ulah kitu dulur euy ieu mah dagangan keur hirup mun hayang mah atuh anjeun meuli mun moal meuli nya mah ngaangkat lain rek meuli ka ulah mah tapi hayang duit anjeun naon atuh ieu mah kalau hayang duit nya usaha we anjeun lamun hayang duit mah barina deui ieu dagangan kuring teh lamun rek dipercaya mah ieu can aya nu laku rek naon percaya ka anjeun akang ulah wae loba ngawangkong atuh kagoy urang sareng per urang mah arek ngabegaleun arek ngawangkong ke jeung jalma model kieu ceuk babaturan eta garong motong omong-omongan antara Den juga lah jeung babaturanna pisannya geus we atuh Kang ayo urang cabokan urang gulung urang pahala urang ringkus cokot we duitna kan pan gampang ayo atuh urang laksanakeun. Atuh tungtong nama tarung teu bisa dihindarkeun salah sahiji tiga rong teh langsung nyerang kainu diayunkeun ngarapisan kana sirahna Den juga lah ningali mireung kana serangan nu saperti kitu manehna terus ngelok bari ngagilirkeun sirahna atuh hanteman teh teu ngakan kana sasaran tapi teh ku capek gerakan Den juga teh rada laun kainu ngaliwat malik deui atuh kalawan teh seperti singlar eta kayu teh keuna pisan kana punukna Den juga lah tuh bangkieung cenah ya Den juga lah teh ngabangkieung kabantingkeun ku eta hanteman tapi tak acan rubuh ngan teuing tadi dinya geus datang deui tajongan nu ngarah pisan kana beuteungna Den juga lah jebret eta tajongan teh teu bisa disinglar heuk cenah eta teh Den juga teh langsung nahan beuteungna eta tajongan teh meuni asana ngeul pisan napas Den juga lah sempat kaganggu sagababak kurang ajar teh cukup gitu dina gayaan Den juga lah rada doyong nahan kanyeri teh siet cenah samaran bedog nyambet lenyap Den juga lah menika ngalenyap menika asa geus celek we cenah ngadek kana tak-takna tapi Den juga lah kalawan gerakan nu refleks ngagiwar mundur ngahindarkeun kana eta serangan atuh plos we serangan teh ngakan angin tapi tungtungna tetep
nguet kana leungeun atuh getih ngocor keluar lelaunan diserang seperti itu dan juga kareprek ngelawan sakurang-kurangna cenah rek nyinglarkeun tina balai satuluyna nyoba-nyoba ngirimkeun tonyokan tapi nu diserang rekat ngahindar atuh geur weh tarung hiji lawan tilu tang tu wae eleh jumlah dan juga lah tur kadesep serangan datang ti kencah jeung katuhu awak jangkung teh jadi keunggulan lamun tanang geus leuleus jeung eleh jumlah tur eleh gesit mah waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna kumaha cenah ya lajengan cariosna manganya di atos wae dina video-video satalasna wilujeng patepang deui pereunion